Prasmanan biasa. Aku mah kepala sadayan anya, iya. Suara mang Epo saya henteu. Buleut judulna teh. Menit ieu abi pamit narimakeun cinta nu leungit ngapungkeun rasa nu pait kaluhur langit. Alah, ayo makan nya. Kedai lah nyanyina. Tuh si mak keur naon? Si mak teh baleud wae teh kunaon. Assalamualaikum. Sok nu jadi pemajikan kedua daftarnya ulah eta masuk ucap-ucap astagfirullahaladzim apunten abi Neng Rini parunya pemajikan berjuang dari nol juga ngisian bensin di Pertamina cing enak modna iker alus ya kona mah dahar habekeun ya saprak diganti ngaran jadi teu sumanget naon ganti deui kitu ngaranna ku Ujang Semir daging bagong wae masakna jeung cakwe daharna tinggal tuh, iya sayur tahu, tuh, togena paranjang Korea. Nah, iya cabe nungus lila, tak iya mun di urang mah, lamun jajaran SD baheula aya gini kan, cakwe, kalau cakwe kan di Tarigu gini kan. Nah, itulah ngaranna. Jadi tahu jeung gonteng. Cabe dihidangkeun warnana jeung haseum. Tuh juga diasuk ieu anta juga ieu dieu kacang. Lain nu nitah ulin ka Cimahi, ka Cianjur ek disuguhan wah mun ulin asli. Nong teh campurkeun jeung bangsa bayem bawang. Warna nya teu menggairahkan tingali ketung ieu. Mun ieu bonteng kan kieu. Ya saya sedetik bae.